Iman nomor kagenep teh nyata kedah ngimankeun kana kodo sareng qadarna ti Allah Subhanahu wa taala. Ari manana iman naon? Manana iman teh ceuk bieu kedah nekadkeun anjeun sanyanyana Gusti Allah geus masti kana hadena wasaro sareng gotena qabla khalqil khalqi samemeh dijieun makhluk. Jadi samemeh dijieun urang teh geus aya teh tulisanna teh urang teh picilakaeun pisala meuteun geus aya. Jadi memeh nyieun urang teh geus aya. Tah model ayeuna calon anak urang geus aya tulisanna mah. Urang teh bakal boga anak teh lalaki apa awewe umurna cacak-cacak urang teh encan kawin tapi geus aya anak urang teh teh saberiji gitu. Bahkan lain anak pipa majikan urang kakarek lahir isukan teh calon pamajikan teh. Berarti ngadaguan 18 tahun deui kawinna teh karek lahir isukan. Jadi geus aya tulisanna jodoh urang teh. Oh, jodoh maneh mah urang anu tah ieu teh karek lahir. Geus aya tulisanana teh. Metak neangan ka mana-mana ge moal meunang. Da eta orok keneh jodoh urang mah. Gitu. Itu nya. Jadi geus aya samemeh dijieun urang ge. Tulisanana teh cilaka bagjana jodohna lain jodohna geus aya. Wa anna jami'al kainati lan satune sakabeh piro-piro kang ana biqodo illah kalawan pamasti Allah wa qadarihi lan kakawasaane Gusti Allah. Jeung sakabeh perkara-perkara nu aya baik di langit maupun di bumi eta teh kunaon ku kodona sareng qadarna Gusti Allah geus aya teh.